kenapa jalan sering cepat sekali rusak gitu kan? Karena kan kita membangun jalan otomatis dengan salurannya. Nah, kebanyakan di lapangan ternyata saluran itu ditutup sama warga. Nyaman take ayeuna salurana bongkaran. Bangunan-bangunan di atas saluran harus dibongkar. Ya. Ulang ngajar dogoe bejakeun ka pimpinanana. Siap, Pak. Itu borangan. Ku tukang warung wesion kalabur. Mah, pan itu tanah negara. Tayana dicontohan ya ku gubernur ya. Kieu engke terus di mana-mana, engke lain jalan ieu hungkul kabeh jalan Amin, provinsi. Bangunan liarna bakal dibongkaran. Siap. Drainasena dipungsikeun. Ya, betul, Pak. Hot mix-na nu alus, betona nu alus. Siap. PJU-na nu alus. Ya. Arek bener. Alhamdulillah, Pak. Mantap, Pak. Mantap, mantap. Saja nuhun, Pak. Itu Gapura udah saja di sana. Mulai kan? Oh, ya.